Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil mab'uutsi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu nufusahum lillahi yabdaguna fadlan minallahi ta'ala wastighfara. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wallahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faron minaz zahfi. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mangrupikeun haturan syukur urang sadayana ka hadrat Allah anu Maha Ghafur, anu salamina nalingakeun ka urang sadayana, anu salamina ngasuh ngatik ngadidik ka urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala anu salamina ngawaskeun ku kanyaah sareng kadeureuhna ka urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala anu teu liren-liren masihan bantosan ka urang sadayana. Ieu bantuan geus salalair can. Bantuan ti Gusti Allah atos. Alhamdulillah teu liren-liren bantosan ti Allah cair terus ti Allah nya. Kok ade bisi kieu nah deuk iraha atuh cairna ti Allah teh bisi kitu. Jalma kafir teh. Nah nya urang kudu syukuran kana nikmat ti Allah Subhanahu wa taala anu mana Allah Subhanahu wa taala teu weleh-weleh nyairkeun kana bantosan ka urang sadayana nya. Hingga urang sadaya tiasa hadir dina ieu pangaosan, dina ieu acara anu mulya, dina ieu acara anu agung mungguh Allah Subhanahu wa taala, acara anu moal aya naon? Anu moal aya bandinganana, anu moal aya bandinganana di alam dunya eta acara ngariung pangaosan eta langkung sae. Tibatan ayeuna ngariung dina 1000 riungan, dina riungan dangdut, dina riungan pop, dina riungan naon deui? Dina riungan calung, dina riungan naon deui? Eta langkung sae nyaeta ngariung dina
pangaosan. Ngariung naon deh, kok ngariung gaple. Ngariung naon deh? Ngariung ngobrol gitu nya. Nya ulah ngobrol kenging, ibu ngobrol mah ngan ngobrolna dina kasayan sareng katak. Sareng kanggo ningkatkeun kaimanan kenging ngobrol mah eta oge tapi dina kasayan ngariung naon deui? Ngariung dina seribu nu ruang riung teh ayeuna teh anu sila, anu anetot, anu emok cabok, seueur anu nya nya eta seueur nu ruang riung teh ayeuna teh. Tah langkung sae saur Kangjeng Rasul majelis ilmu teh langkung sae tibatan 1000 riungan dina riungan sanes majelis ilmu disebatna ge taman surgana Allah. Ibu kantos ka surga ka taman surga atos taman surga hari ieu teh pan pengajian teh taman surga nyebut teu acan keneh wae saur Kangjeng Rasul nyaeta idza marartum biriyadil taman surga ibu. Taman surga teh patamanan, kebonan nya lamun ka kebon loba susungkur mah mineng nya gitu. Iya taman surga teh. Kutan ieu teh taman surga belelkeun atuh etana. Nya alhamdulillah. Salawat miwa salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat ka para tabiin atba'i tabiin tug dumugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun umat anu satia satuhu mika cinta ka anjeunana lahi dohir batinna terutami mudah-mudahan keimanan keislaman orang sadayana tetap kumika cinta kanjena hingga orang saya ke syafaat dimantena di yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik anu salajengna para ibu sadayana anu salajengna tentang naon nyaeta keimanan anu identik jeung katenangan teu iman lamun henteu tenang sekali deui teu iman lamun henteu alah kumaha ieu teh nya meni ratu kieu ieu teh sok sieun teu iman sekali deui teu iman lamun henteu tenang kakarak ngadenge deui wae heuh mantang oge gusalaki pantara di papagahan nya buah-buah lamun urang henteu tenang teh eta teh henteu iman teh ya ringeus pan Quran dibaca Allahul ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah anu ngalungsurkeun ketenangan kana hate hiji jal berarti lamun henteu tenang berarti naon? Berarti lamun hate jelema henteu tenang berarti jauh jeung saha? Berarti jauh jeung Gusti Allah. Gitu. Jadi sadari Allah nyimpen, Allah nurunkeun katenangan kana hate jalma anu iman. Berarti anu henteu tenang jauh jeung Allah, teu butuheun katenangan ti Gusti Allah. Jadi manuk lauk tenangna teh dina cai, tenang eta lauk dina cai nya. Ngap gubay geboy terus ngap lep kahanap suluy ka luhur kitu nya eta lauk ucing tenang nate di hareupeun hau nya bari ngaletakan buntutna nya coba lamun ucing bisa teuleum lauk lamun tenang atau alungkeun ucing ka balong geura bakal gagurubugan manuk tenang nate di luhur tangkal kai nah gitu nya lu tenang bari nyaliksik eta manuk. Nah cing ari ibu-ibu tenangna lamun boga naon boga sagala lamun hayang boga sagala isuk enging urang sareng seng simkuring hayu urang mulungan kapipir nguriling moal karung bakal loba sagala geura sok naon eta ngaranna
Kalau bahasa gala balik teh dah. Nah, ibu-ibu tenang nah yang lamun geus naon. Coba ieu. Jadi ketenangan anu tadi parantos di boa katenang karek tenang lamun geus aya keresek dihareupeun. Kade. Tenang ya geus aya kopi. Ada. Eta mah katenangan anu katenangan eta mah disebatna teh dimanipulasi atanapi anu ngan saukur fatamorgana sabenerna tenang cigana lamun boga duit 100 juta atanapi tenang cigana lamun boga duit 2 miliar atanapi 100 mili tenang cigana ya cigana tenang lamun boga jabang ngalamun jabat cigana nah ari pas diajaran teh teh bisa hees karek boga duit 20 juta ge teh geus meunang arisan dan geus teu bisa sare jaba ieu teh bayareun unggal bulan tenang cigana lamun ngeclok bae ngeclok 1 juta ge mayar 1 juta 200 ge bae lah tenang cigana ari pas teh naon pas teh ngeclok cigana yeuh nah sing horeng katenangan manusia eta ngan wungkul disimpen ku Allah Subhanahu wa taala lain dina harta Allah nyimpen ketenangan lain dina banda lain dina naon deuk kumaha di tenangna ibu naon margi nilai harta banda teh saur Allah upami di dina hadis kuliah upami dibandingkeun jeung jangjang papatong ieu harta banda nu aya di alam dunya emas sagede gunung gitu nya lamun dibandingkeun harga lamun dibandingkeun kahormatanana jeung jangjang papatong lamun ditimbang hargana jeung jangjang papatong eta mulia keneh atanapi hargana di hadapan Allah mulia keneh jangjang siraru jangjang papatong pan ampang jangjang papatong mah nya harta bana eta nu dinamina harta bana dunya harta bana eta anu kacida hina nah cenah harta bana hina pan kecuali anu dipake nyeun masih kecuali anu dipake ini karena pangao kecuali anu dipake maca sholat kecuali anu dipake sholat aya pengecualian eta oge aya pengecualian kecuali anu dipake naon ngomean jalan keur ka masjid itu kecuali eta harta banda kabeh eta hina harta banda eta hina cirina lamun harta banda mulia ibu lamun harta banda mulia anu duit di koperan teh atuh meureunan jelema anu tara salat moal nyatu jelema anu kafir moal nginum moal dahar moal bakal kalalaparan jelema kafir lamun mulia mah eta harta banda ngan ku sabab hina eta harta banda tepikeun ka si kehed pang sareureubeuhna padahal tara si beungeut padahal tara salat jelema kafir panglobana tah pang beunghar bakat ku hina-hinana harta banda pan Nabi Ibrahim tepikeun ka anjing ge di kongkorongan emas leres bakat ku naon teh Ibrahim mah eta gogong di kongkorongan emas kongkorongan bakat ku lain bakat ku loba bakat ku hina nah disebut hina kumaha atuh cobi we ibu masing jelema beunghar sakumaha beungharna ieu mah kendaraan sakumaha agrengna mewahna eta bumi sakumaha sakumaha saena eta anger we ka masjid mah teu make anger we mah ka masjid mah teu make senal abdi mah jalmi beunghar kodoplak tuh cenah da abdi mah pangkatna luhur cenah abdi mah geus jadi naon sersan mayor jenderal malah mah anger we ka masjid pang paneurina mah ngajadog ditukang ari ka masjidna asup pang paneurina mah anger we ditukang cicing
Itu cenah aki-aki cenah dihareup da tukang adan. Nya beda pangeulan. Tukang masing jelema beungar ku kumaha beungar. Di tukang pangpaneurina mah wayahna. Eta di Mas teu aya di masjid mah teu aya jalma anu luhur pangkatna, teu aya jalma kitu. Anger sami sadayana inung suku jeung tarang sarua antel kana karpet sarua. Cenah urang mah da jalma beunghar geus we inung suku we wungkul nu kana karpet teh tarang mah moal nyungkruk sadayana oge. Haras jadi katenangan teh ku Allah disimpen di mana? Nya eta dina zikrullah, dina caketna dina taqarrub ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah. Kumaha carana taqarrub ka Gusti Allah? Ngalangkungan dinul Islam, ngalangkungan agama Islam. Pan aya jadi ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala di atawisna saur kang nyaeta ku kaimanan teh ya, ku kaimanan. Sakali deui urang uyahan deui anu iman pasti henteu tenang berarti jauh jeung Gusti ulah nyebut teu iman. Iman mah ngan sakedip gitu. Berarti jauh jeung Gusti. Nah atuh kumaha carana cenah abdi hoyong caket sareng Gusti Allah. Nah ieu ibu nu mawi ibu-ibu anu tebih anu tinu caket geus puguhnya tinu kalerna ti kidulna ti kulonna ti wetana tinu poek tinu caang dara rongkap kana pangaos. Kumaha ieu hoyong terang. Kumaha carana caket sareng Gusti? Ibu hoyong caket sareng Gusti Allah. Karek hayang batur ararengeus. Nya, karek hayang caket sareng Gusti. Hayang caket sareng Gusti Allah mangkaning tareh bulan puasa gitu. Sakedap deui pan naon nisfu Sa'ban ibu ieu teh minggu terakhir ibu nutup buku ku mingguan ieu teh disebutna teh. Ibu nutup buku ku pangaos. Sakali deui, ibu nutup buku amal teh ku pangaos. Alhamdulillah. Engke malam Salasa insyaallah nisfu Sa'ban. Di mana ujang? Di bumi we nah. Oh di mana ujang? Di bumi. Ibu copot HP transferkeun ka ajengan teh eta nisfu Sa'ban. Hah? Ajengan nyungkeun nomor rekening bade nisfu Sa'ban tah eta. Pasadak tumpeng asin hayo ke kabeureuyan. Transferkeun ayeuna mah geus canggih. Abi mah moal ka masjid ujang ngan ieu we ditransferkeun ka ujang atuh nuhun sateu acana. Peduli teuing sugan kadengel bae. Nisfu Sa'ban seueurkeun sedekah nya. Kumaha cenah wengina cenah kumaha? Biasa we ibu sapertos malam-malam biasa. Namun dina wengi eta teh ieu dina sasi Sa'ban teh aya 3 kajantenan. Sakali deui dina sasi Sa'ban eta aya 3 kajan naon kajantenan anu agung anu dipopohokeun ku manusa saur Kangjeng Rasul. Naon ibu? 3 kajadian dina bulan Sa'ban. Ari dina bulan Rajab mah kajantenanna teh nyaeta dilahirkeunana. Dina bulan Rajab kajantenan dilahirkeun Nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ari jasadna Kangjeng Rasul mah sasih mulud. Ari nur Kangjeng Rasul diciptakeun dina sasih Rajab kaping 10. Sarajengna dina sasih Rajab deui dina sasih Rajab keneh kaping 27 peristiwa diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sur kajantenan anu mata pikasediheun oge aya dina sasih Rajab nya namung seueur hikmahna. Namun dina sasi Sa'ban ieu aya 3 kajantenan. Aya 3 kajantenan sejarah. Rada tenang ayeuna mah. Oh, boa eta nya. Heula atuh, ya ditampi. Ayat 3 kaja ayeuna teh sasi naon Bu? Sasi Sa'ban ayat 3 kajan
Naon tilu kajantenan teh? Naon atuh jang cenah cabe murah cenah. Oh tina mahal jadi murah bulan Saban cenah. Lain eta. Naon atuh cenah jang kajantenan naon? Iya Ibu. Numawi teu acan atos mahi bade di wartosan. Pemican mahi mah moal. Tos mahi. Nah, tos alhamdulillah. Kahiji dina sasi Saban kajantenan dina sasi kada bisa ditanya engke teu apal deui. Kajantenan dina sasi Saban teh nyaeta dialihkeunana kiblat salat ti Masjidil Aqsa ka Masjidil Satrol Masjidil Haram nyaeta ka Ka'bah. Janten para nabi kapungkur salatna teh kiblat nate ka Masjidil Aqsa. Saparantosna diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Rasul ngalih kiblat nate ka Ka'bah. Eta ge lebet kana tragedi atanapi sejarah atanapi cocoba keur jalma anu keur kaum muslimin cocoba atuh kumaha cocobana. Asa atos heungeus kan teu kapati kadenge. Jadi cocobaan kumaha? Cobi we dipiwara ngalih ye. Dipiwara ngalih kiblat ka Ka'bah ti Palestina bakal loba anu teu satuju, bakal loba anu teu satu. Mending kene perang we ayeuna mah loba anu kitu. Yang kaum munafikin mah milih alakan kaum musyrikin milih perang we daripada kudu pinah mah urang mah. Daripada urang kudu pinah mending kene perang tuh kan. Jadi sebut nanti perang saudara antara muslim jeung muslim loba nu perang teh waktu sarita. Loba nu beda pendapat. Ngan ku ari jalma-jalma nu iman ka Kangjeng Rasul, sarta cinta ka Kangjeng Rasul mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya dina surat Al-Baqarah di falan walianna ka kiblatan tardoha fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Dilempengkeun kan ieu Masjidil Haram. Ya. Sobi dugikeun ka ayeuna pan ka Ka'bah mustaqbilal Ka'bah. Itunya. Jadi salat mah sanes ngarep ngulon. Aya ibu urang dieu anu salat ngarep ngulon teu sah. Da oge ngarep nyerep Ka'bah ngan rada palebah kulon gitu. Ka'bah na ti dieu mah ti Irak mah ngetan. Amun urang ti Irak mah ngetan Ka'bah teh ti dieu ngulon sote. Lain ka kulon tapi ngulon. Nya. Misal soli pardoduhri mustaqbilal kulon. Teu sah. Tapi mustaqbilal Ka'bah pilih. Ti mana deui? Ti Rusia benten deui Ka'bah teh. Kiblat Ka'bah teh benten sanes ka kulon sanes. Ti Amerika sanes. Gitunya. Ya, jadi kiblat teh Ka'bah teh posisina teh tengah-tengah dunya. Maksudna tengah-tengah dunya teh kadi itu sabaraha meter, kadi sabaraha meter mending percaya daripada ngukur mah lila. Nah, gitu. Tengah-tengahna. Jadi di mana-mana eta ge hikmahna ageung Ibu. Hikmahna ageung. Coba lamun kieu nah cenah beut salat teh kudu ka Ka'bah sararea. Coba. Jadi nandakeun persamaan, nandakeun persatuan umat Islam. Coba lamun salat teh ka mana we kitu nya. Ka mana we da Allah mah henteu di da Allah mah di mana-mana ge aya. Coba lamun kitu ayeuna salakina nyeureub ka Ka'bah ka kulon, pamajikanana kawetan, anakna ka kaler. Da bakal pabaliut di masjid. Bakal pabaliut di masjid. Nu ieu nyarep ngulon, nu ieu nyarep wetan, bakal diadu sirahna ge. Nya. Bakal diadu bujur. Bakal ieu nyarep ditu nyarep bakal pabaliut. Coba. Nya, maka saukanya istawu sufufakum fa inna tasbihata subuh min iqamatis shalah. Coba masing aya 100 jajar misalnya amat ngentetnya anu salatnya tang itu datang wede kana tadi abdi teh cenah can tenang keneh wae ieu teh
mesti bejaan delta dicantenang keneh wae. Jadi katenangan teh ibu ayana dina agama Allah, dina anu tiasa nyaketkeun ka Gusti Allah. Yantawisna. Jadi dina hate jelema anu caket sareng Gusti Allah. Jadi kesimpulan heula nya. Jadi aya dua perkara. Aya anu deukeut hatena teh jeung Allah, aya anu jauh jeung Allah. Tayana mah kari ngarongsen we ayeuna mah. Kari ngontrol. Cik, hate nu mana anu deukeut jeung Allah jeung hate nu mana anu jauh jeung Gusti Allah. Pan sok ayanya ari hate nu mana jalma anu jauh jeung Gusti Allah jeung hate nu mana jalma anu deukeut jeung Gusti Allah. Ari hate abdi cenah deukeut jeung Allah atawa jauh. Nya teuing atuh eta mah. Ya, kumaha anu boga hate we? Nya, moal aya nu apaleun iwati jalma nu boga hatena. Ngan aya cirina naon? Cirina jalma anu caket sareng Gusti Allah eta salilana sok hayang mere. Sekali deui, cirina jalma hatena caket sareng Gusti Allah salilana hayang mere. Maksudna sok sanajan nuju teu gaduh manehna teh hayang mere, padahal mah manehna teh keur miskin, kismin pang miskin-miskina tapi hayang mere we kabatur teh. Nah, tuluikeun ulah. Hah? Tuluikeun sekarang kitu teh eta teh. Cirina jalma anu hatena jauh jeung Gusti Allah. Tah karinuluykeun ku sorangan eta mah. Cirina jalma anu hatena jauh jeung Gusti Allah eta salilana hayang dibe. Alah sia. Sing dirongsen, pas dirongsen teh nyampakeun namprak we hatena teh jauh sia jeung Gusti Allah. Naon sababna? Salilana iraha atuh urang kulon deuk mere. Iraha urang wetan iraha minantu deuk mere. Iraha eta RT deuk mere. Sekali-kali sia mere ka RT atuh. Ngangkul mah deuk mah hayang dibere wae ku iraha atuh lurah deuk mere ye. Iraha tah mun ningali nya kali-kali. Tah lamun jalma kitu Bu. Hatena jauh jeung Gusti Allah, salilana hayang dibere ku manusia. Ade. Nya. Jauh ka hayang mere. Itu. Teh ieu anu mawi dina rarasan ieu punten. Ieu mah ngasa ka urang, heuh dirongsen ditemongkeun gamarna tah kitu. Heuh urang pisan nu kitu teh, euceu pisan nu kitu teh, matak teu hayang papanggih ge jeung euceu teh kitu. Naon sababna? Sabab Masya Allah tabarakallah. Ya? Cek nanyakeun ayeuna. Ari pangaosan minggu kamari seret mana? Teu apa? Padahal ukur 5 menit. Kur 5 menit poho deui mun sajam satengah. Kur 5 menit ngaji teh basa kamari teh seret naon? Ibu pangaosan basa minggu kamari. Nah, mundat diinget-inget ge weleh eta teuing sim kuring mulung permen dinu haja dinu kawin hur tadi disangap ku sim kuring permen di kanung di sakuan merekis ka dieu am teh dihuapkeun ada teh amis sing horeng cangkangna teh dipesek eta pesek heula atuh jadi teh araramis gitu nya. Nah ari sugan teh pangajian minggu kamari teh ararapal paingan eueuh karasana atuh da teu di pararas pesek datang ka imah teh pesek heueuh nya. Lamun urang boga hate goreng wae ka batur ciri-ciri eta salat urang teh teu ditarima ku Allah Subhanahu
geblek we ari teh ditarima teh ari disebut teh ditarima teh dina buku catatan amal urang teh eueuh ongkos salat getol tapi taraso nah dabi mah getol ari dabi mah getol salat teh ari teh ditarima berarti teh dicatatkeun dina amal alus nah kadi kaji nah kajadian anu luar biasa dina sasi Rua dina sasi Saban nyaeta nu kahiji dialihkeun kiblat ti Masjidil Aqsa ka Masjidil Haram nyaeta ka Ka'bah. Nu kadua nya aya mah ka Ka'bah we nya. Anu kadua eta kiblatna salat. Kade lain kiblatna salat teh ka Ka'bah. Kade bisi kieu aya cenah teu usah maca Yasin teh ari da kudu ngareup ka ditu. Kiblat salat maca Yasin mah ka mana we? Nah ajengan cenah wiridan teh bet sok ngareup wetan. Mah aing we da kiblat mah da wiridan mah kiblatna ka mana we? Kiblatna maca sholawat mah ka mana we? Da eta mah kiblat salat Ka'bah mah. Ieu mah bade tuang kudu ngareup kiblat. Oh, budak salat ngan anu langkung sae gitu sae na mayun maca Quran ka mana we lamun kudu mayun kiblat kabeh ibu atuh eta tumpang ka tongongan meureun nya pan ngariung kieu ye ngariung kieu ngariung gitu halaqah tu zikir ngariung tumpeng dihareup la ilaha illallah berarti anu mingpin dikir mah berarti nyarep wetan atuh Ustaz Bilal wetan sabab eta tumpeng bisi ku batur nah gitu nya nya jadi pilih gitu pilih kumaha cenah abdi mah maca Quran teh beuti ngarep ngaler atana bi ngarep wetan keun bae maca Quran mah da eta mah kiblat salat gitu nya kiblat salat ya kan supados langkung sae dina zikir aya nu disebatkeun muraqabah haqiqatul Ka'bah ke dina bab zikir dina aya bab muraqabah haqiqatul Quran dina aya muraqabah haqiqatul Ka'bah dina bab zikir eta mah jadi sok sanajan urang beungeut mah kawetan gitu awak mah kawetan hate mah anger ka Ka'bah gitu kena atanapi hate mah disebatna teh qalbul mukminin nya di kiblatna teh kana hatena jalma anu iman kana hatena misalna kana hatena jalma anu iman teh ka guru gitu nya ngiblatna ka guru atanapi ka ibu rama atanapi ka caroge teh naon eta ka jalmi-jalmi anu soleh ari kiblatna dikir ka mana atuh ka guru kiblatna ngaca Quran ka mana ka guru kiblat nama lain ka Ka'bah eta mah Ka'bah mah kiblat ari kiblat maca sholawat mah nyaeta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya kudu terang ibu sapertos kieu salat ya salat urang ngamakmum kudu katingali jajaran kahiji kudu katingali punukna imam jajaran kadua tingali punuk jajaran kahiji gitu terus gitu henteu ningali imam kabeh ge atuh teteleulan anu penek meureun teteuleuh gitu teu katingali eta we tingali tonggong anu eta tonggong anu nah sapertoskeun sunatna dina nyolatan mayit eta imam kudu ningali kana janazah anu rakaat kahiji mah teu anu jajaran kahiji mah ningalina ka imam jajaran kadua ningali kana jajaran ulah ka mayit kabeh atuh nya gitu naon sababna lamun nyolatan mayit beuti hareup naon sababna sabab lamun di tukang mah sieun besi noel ana bujur bener lumpat atuh sok mayit dihareupeun imam mayitnya ditena dihareupeun imam nah beuti dihareupeun imam cek imam tong di tukang cenah cicing dihareup bisi noel bujur urang wah sieun nya nah kadua
Anu kadua kajantenan teh dina sasi Ramadan, dina sasi Syaban teh kajantenan anu mulia anu agung teh nyaeta dilungsurkeun ana ayat parentah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Diturunkan ayat Al-Qur'an parentah sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta dilungsurkeun teh dina sasi Syaban, dina sasi ruah. Nya dina sasi Syaban. Eta kaonaon cenah eta? Kumargi sasi Syaban teh eta sasi anu diagungkeun disebatna teh sahri bulan kaula saur Kanjeng Rasul. Jadi sasi syafaat masad diuningakeun dina sapalihna Sa'ban teh sakna syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maca sholawat dina bulan Sa'ban mah benten sareng dina bulan-bulan anu sanes pahalana. Sing seueur ngaos sholawat, enjing-enjing ngaos sholawat, sore-sore beurang maca sholawat, sore maca sholawat, maca sholawat, wengi maca sholawat. Kitu Bu, seueurkeun dina sasi Syaban mah sholawat. Bahkan saur Kanjeng Rasul bagja kacida kerja mah anu seueur dina buku catatan amal teh maca seueur maca sholat. Sababna eta maca sholawat teh jadi tukaffar bis sholati alayya. Tukaffar nyaeta ngifaratan karena dosa. Eta sholawat teh maca sholawat teh ngifarat jadi kifarat karena dosa. Maca sholawat sakali leuwih alus tibatan maca istighfar 1000 kali. Maca sholawat sakali eta leuwih utama leuwih alus tibatan maca istighfar 1000 kali. Ari istighfar mah ka Gusti Allah langsung kitu nya, ari maca sholawat heula mah ka Kanjeng Nabi heula nemeh ku Kanjeng Rasul didugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu nya maca sholawat eta langkung sae tibatan maca sholawat sakali eta dibukakeun panto rahmat 1000 panto rahmat dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anu terutami ngaos sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ngarupikeun hiji batu loncatan kana kengingna naon pitulung naon pitulung Allah teh? Bu, bentukna pitulung Allah terus terang tacan. Bentukna pitulung Allah terus terang tacan. Cik Allah nulungan, osok nulungan ka ibu tara. Kumaha pitulung Allah? Pitulung Allah teh Ibu jadi urang boga kakuatan ngajauhan pidora. Eta pitulung Allah namina. Jadi nu tadina deuk ngomongkeun tatangga, deuk ngomongkeun batur, jadi ari kana pengajian mah jadi tetulus ngomongkeun baturna. Tah eta teh ieu pangaosan teh pitulung Allah. Pitulung Allah anu nomor hiji teh jadi ngajauhkeun hiji jalma tina maksiat ka Gusti Allah. Jadi tetulus naon? Jadi tetulus maksiat jeung jaminanana saha mah anu tetulus digebrus kana maksiatna bakal babari rizkina. Eta. Saha jalma bakal tereh beungharna teh. Bakal tereh rizkina teh. Rizkina teh bakal teh. Sakali saha jalma anu tetulus maksiatna eta bakal babari rizkina. Gitu. Bakal tereh rizkina teh. Bahkan ya Bu, batur mah pararanos di sararempit di kuburan teh. Batur mah karareueung di kuburan teh. Batur mah pararanas di arah masar teh. Batur mah kokolosodan dina cukang Siratal Mustaqim teh. Ieu mah sakicep dina Siratal Mustaqim oge saha? Jalma anu pas deuk maksiat teh tulus. Eta. Hari urang mah deuk maksiat kagok gitu. Deuk maksiat anu sehingga kenging panghampura Allah langsung dilungsurkeun poe eta keneh rizkina ku Gusti Allah gitu.
Jadi kenging pitulung cirina dek doraka teh teu dek doraka teh teu tulus ari urang mah lain dek doraka teh kalah kadihajakeun. Kalah ka ngajakan bat geus ngagidig. Nah mane moal tulus naon api-api babatukan api-api. Api-api babatu, api-api cicingkun. Api-api cicingkudan atuh. Atan api-api kapeungpeureunnan. Aduh balik heula. Naon mane teu tulus hayu. Engko deuk judi, engko deuk maksiat, engko deuk ngadu kaleci. Ngadu kaleci atuh. Teu tulus. Engko deuk naon? Tadi nama deuk tijalikeun deuk 30 poe eta keneh rizkina. Di ieu mah ari rezeki hayang anu tokcer anu hayang anu langsung harita keneh. Cenah Gusti ya Allah, pasihan abdi duit sakarung. Kumaha mun katinggang bae katinggang oge amit-amit. Daek katinggang duit receh sakarung sia. Teu benyol mah. Gitu. Nya maning keneh kitu ibu ngadu eta ge bagian tina ngadu naon deuk maksiat teu tulus maksiatna. Nah, tetulus maksiatna. Nah, maning keneh nya gitu. Hanya Allah yang tahu utama. Hanya Allah yang tahu tetulus deuk maksiatna. Nah, eta ibu anu sahingga kenging perburan panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Ta anu katilu anu kadua tadi teh nyaeta lungsurna parentah maca sholawat. Saha cenah guruna cenah maca sholawat teh kudu aya guruna atuh teu kudu. Maca sholawatna teu kudu aya ieu sakabeh ilmu kudu aya guru kecuali sholawat teu kudu. Teu kudu. Sok we saloba-lobana ulah kieu kewe urang mamaca sholawat teh geus aya guruna kaburu modar. Ari kudu dijelaskeun wae ieu mah. Kewe urang mah cenah diajar ka salaki lamun geus payu. Payu henteu sholawat henteu. Gitu. Jadi sekarang teu kudu aya guruna sholawat bader-der we. Dan kege anu maca sholawat mah jaminanna bakal pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya kitu. Moal kieu saur Kangjeng Rasul teh. Saha guru maneh? Sakabeh ilmu kudu aya guruna kecuali sholawat der-der we deuk maca sholawatna sanaon anu apal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. As-sholatu alayya syaikhun man la syaikhola lah. Man la syaikhola. Hartosna maca sholawat ka kaula eta guru keur jelema anu teu berguru, teu boga guru ya teh antara jauh jeung guru tara papanggih jeung guru. Bahkan anu boga guru oge heug tara papanggih jeung guruna sing loba we maca sholawat. Urang teh boga mitoha tapi tara papanggih jeung mitoha teh ciga jeung deungeun-deungeun jeung mitoha teh meni amit-amit boga minantu teh kitu undang. Kitu nya. Teu boga mitoha tapi tara papanggih jeung mitoha sing loba we maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Gitu. Urang teh boga salaki tapi langka papanggih jeung salaki. Tapi urang teh boga guru tapi borok jauh ka barang bere mah barang kirim. Jauh ka barang bere mah atawa barang kirim ka guru teh. Atuh papanggih sing loba we maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Gitu. Ibu geus bisa mulang tarima ka inung bapa. Heug mangkari inung bapa teh geus mararaot. Heug mangkari inung bapa teh boro-boro nu maot nu aya keneh ge tara dibere. Hesep sing loba we maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu ngabuktoskeun bahwa urang teh bisa mulang tarima ka inung bapa. Hayang bisa mulang tarima ka inung bapa hayang. Hayang mulang tarima ka inung bapa. Tuh karek hayang batur mararenggeus. Nyaeta kunaon atuh ku maca sholawat sing seueur ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi teh meni hoyong ngabahagiakeun, hoyong ngabungahkeun kanu jadi salaki. Moal bisa tara maca sholawat mah moal. Kalah ka ngaaralkeun we ngabingungkeun, nyusahkeun. Kalah ka naon ngageringkeun we ka salaki teh nu puguna mah. Naon sababna? Batur maca sholawat ieu makalana karep. Itu sekali deui. Sekali deui
di mana ayeuna maca sholawat eta ngarupikeun koncina emut almarhum sing loba euy maca sholawat almarhum pun bapak sing loba maca sholawat nah memeh aya Quran ge sholawat mah geus aya kitu nya memeh aya Al-Qur'an oge sholawat mah geus memeh aya panan poe memeh aya gerdom memeh aya haur ngomong memeh aya pasantren memeh aya guru memeh aya jelema memeh aya jengan ustad sholawat geus aya terus gitu geus aya sholawat mah terusnya terus sampai aya jalan tol memeh aya presiden sholawat geus aya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi panglobana maca sholawat panseureurna maca sholawat Allah subhanahu wa ta'ala terasa jalma anu mukmin anu cinta ka Kanjeng Nabi lamun dina hate anjeun aya naon aya sagede kutu we tina cinta ka Kanjeng Nabi maka cirina eta jalma cinta nyata seueur atanapi bakal maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi anu salajengna anu nomor katilu kajadian dina sasi Sa'ban teh dina sasi Ruah teh nyaeta ditutup buku amal lain ditutup belawang tobat ditutup buku amal terutama eta kejadian jadi tutup buku tiap tahun teh aya bukuna buku laporan catatan tahunan di buku ayat catatan mingguan catatan tahunan tutup buku amal alus amal goreng amal alusna aya sakieu cik lamun flashback urang ayeuna naon flashback ka tukang ya seni satir ti satahun ieu urang duwikeun ka ayeuna loba alus loba migawe amal alus loba migawe amal goreng tuh ngaku sia ayeuna mah tah sok sia ngaku teu kudu dititah ge aing mah da geus ngaku tina tadi oge loba amal alus loba amal goreng loba migawe kalusan loba migawe kagorengan teu kudu diomongkeun da aing ge sarua nah gitu cek mitohana teh nah kumaha atuh engke ulah tahun dilaporkeun kumaha cenah atuh abdi teh cenah eta amal alus hayang diganti jadi amal goreng hayang diganti jadi amal alus kumaha cenah hayang amal alus teh ulah diangkat ka langit pokona mah hayang dihapus heula amal goreng hayang ditetepkeun amal nu alus dihapus amal nu goreng amal nu alus mah dihapus kumaha tuh cik ibu tos terang kumaha carana mupus amal goreng jeung netepkeun amal alus sok sanajan saleueutik sing tetep amal goreng mah dosa sing eueuh tos tiasa teh acan tang diangos diomongkeun sing seueur maca lain ngaji lamun teu mikir da abdi teh lain sinetron ieu teh mun sinetron kieu meuni ramenya eta si ieu meuni rame si sinetron India ini film India lalajo ngaji mah kudu pan tadi teh sekarang baseuh lamun hayang di kiparat jadi kiparat dihapus dipupus nu gede sakabeh dosa jalma nu hayang dihampura dosana dina eta ku kaos sholawat teh bakal dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala sakabeh jalma anu menta kecuali 7 jelema sirian jelema nasya kecuali 7 jelema dina peutingan dina poena nisfu Sa'ban eta moal dihampura teh kecuali 7 jelema nu mana 7 jelema teh urang pilihan kahiji jelema kecuali 7 jelema dina hadis diunieukeun illa sab'atun kecuali 7 jelema kecuali 7 golongan jelema anu moal dihampura ku Allah moal bisa dihapus kagorenganana moal dihapus ku Allah masing jejeritan minta hampura oge kecuali kahiji nyaeta jelema anu tukang korupsi dek RT dek RW dek lurah dek saha anu tukang korupsi moal dihampura
kecuali manehna geus ngembalikeun nu dikorupsi keunana hiji tah salaki aya ibu-ibu sok korupsi di dia aya cek salakina teh pangmeulikeun rokok hari duitna 50 rokok sabungkus 20 rokok sabungkus 20.000 duitna dibikeun 10.000 pamulanganana korupsi tah korupsi bawa kan jangan budakna korupsi salaki osok korupsi osok kumaha Kang gaduh artos teu kang teh sama listrik henteu pas nyeuseuh aya dina saku ka seuseuh mana baju celana nu lepis nah aya duitan teh ame ka ditu pugu geus dina kutan saruana korupsi duanana lain kitu maksudna korupsi keur masyarakat korupsi ada aya kaduana mahon kalau ka dikorupsi ade nya itu aya kaduana mahon nu tukang korupsi engke pangheulana kana narakana nu kadua nya eta moal diampura nu kadua anu moal diampura ku Allah nya eta jalma anu osok ini tatanya kadukun ari maca sholawat malam Jumaah mumul ari kadukun tatanya itu tatanya kadukun ta ieu paragi kana kabuhulan sim kuring kantos gaduh batu ali paragi ka awewe tapi kan ka ayeuna teresep batu ali sim kuring batu ali batu mahal batu naon nu hejo anu beureum teresep mimitina kapungkur kenging di pasian batu ali paragi ka awewe boroges digolep ini ka awewe dipake batu ali ari pek teh awewe eta mumuleun tapi kan ayeuna aing teresep haram batu ali tah teresep naon eta batu alina pamere ti dukun kan bae da geus haram ayeuna mah untung eta awewe mungeun sigana lamun daekeun eta bakal percaya pikeun ka ayeuna kan batu ali nya kadua anu percaya ieu cenah paragi hayang laris manis pokona mah paragi hayang laris manis pokona mah deuk jualan deuk dagang deuk naon sok ieu ngenta paragi kana dagang ari salat tara berarti dudukun salat tara ari kadukun tatanya heuh ari tah ieu cenah cek dukun teh ieu cai aburkeun dina teras puguh keramik maleueur lain ti seureudeuh pamajikanana ti galedug eumeur atuh aduh nya picilakaeun kade ta ieu cenah naon kertas asupkeun kana botol terus kocok-kocok kadinya kabeneran kertasna teh urut nyusut tai kotok alah kade anu geus puguh onangan ti Allah ibu sok diulem ku Allah dionang ku Allah tara sabaraha kali sadinten teh eta datang ari dionang ku tatangga datang geuwat ari dionang ku Allah teu datang eta datang geuwat dionang ku hayya shalah hayya falah eta lain dukun tah mah anu sok init berjamaah mah tara dukun anu kadua anu katilu nyaeta jalma anu osok naon anu osok ngadahar barang riba nu sok ngadahar barang riba teh kumaha saya nginjem duit 10 juta ke dibayar 12 juta kurang nah eta moal dihampura ku Allah moal nu ka tilu kaopat anu riba teh lamun meuli sakitu lamun meuli 10 mun nganyuk mah 20 riba tah sarua jeung nu nganyukna lamun meuli 10.000 lamun nganyuk 20.000 tah 10.000 berarti riba kumaha cenah gitu nu ngadahar barang riba deuk meuli cabe tuh sakebon mana cabena kare kemang sok duitna we heula kare kemang mah tuh sampura rugu sok bae lah wani sakumaha can kemang keur kemang atawa deuk meuli doma halus ya domana ge di mana domana di jero beuteung keneh engke teh ieu teh bakal deuk jalu deuk bikang pokona mah sakitu we ka dieu cokot duitna banget ngajual barang deuk doma mah deuk reuneuh deuk teu reuneuh kilo so teu nyaho anakna
dek jual domba sabaraha hiji genep. Nah ada hiji ya mah panreun anakna meureun 5 di jerona. Atuh eta mah riba. Atawa ngajual sabe tuh sabe sakebon mana sampeuna di jero tanu. Atanapi tah seperti meuli duit kudu meuli duit ku duit sok meuli duit sakitu dibayar ngecok duit sakitu dibayar sakitu ku duit. Lamun ngeclok mah Bu ieu mah da duit mah sigit cenah 100.000 ke dibayar 150 angger we haram. Ke dibayar dileuwihan ke dileuwihannya ngeclok 100 dileuwihan 10.000 kurang ka DKM teh haram DKM tak ulah hayang jadi DKM teh si haram. Nu katilu nya eta nu kaopat nya eta anu moal dihampura teh jalma anu tukang tukang ngajual bangsa pamabokan seperti ya pel sagede cangki sagede turu brantang yo gleg-gleg geunya yo cai ngeunah sia nginum lamun tos nginum ieu langsung mitoha oge geulis katingalina terus maneh hayang ka mitoha mabok sia mah berarti kamitoha teh kana gadona teh kamu cantik sia tos nginum naon sia sing horeng mabok jangan mabok mah kitu kami toha ge bobo nya eta jual pamabokan anu katilu anu sok dagang boboga ya bobogaan abdi masih keneh bisa dipakai ya masih keneh bisa dipakai sapeuting sok sabaraha ya 5 juta sapeuting 5 juta nu ngora keneh mah nu nini sabaraha iya alah eta mah ibu 5.000 oge duitna soeh nu ini macing atuh jeung dagang kitu nya lah nu eta ngublang teh moal dihampura dosana terus anu ka sabaraha ayeuna anu doraka genep doraka ka inung anu nganyerikeun hate inung bapa anu nganyerikeun hate mitoha tepikeun ka poe ieu ta isuk nisfu sabar can bisa meuli hate mitoha jeung can bisa meuli hate inung bapa wayahna moal dihampura nu nganyerikeun hate inung bapa jeung mitoha ge da inung bapa sarua eta oge kuduna teh kumaha ayeuna teh aya rantang nginjeu matu rantang tak kabatur jingjing ka hareupeun imam mitoha si rantang teh nya cek mitoha teh nya cenah nuhun cenanya cek mitoha teh meuli nuhun age manyun nuhun nah pas dibuka teh lain kok aya oyek geus age nuhun daripada anu katilu katujuh anu boga cita-cita edek mah edek mah si anu boga cita-cita dek maksiat ke urang mah maksiat teh tahun hareup lah dek doraka tahun hareup eta Bu jalma anu moal dihampura dosana dina waktu batur dihampura ieu mah henteu kitu nya anu terutama nyaeta anu terutama jalma anu hayang dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta dina malam nisfu saban seueurkeun ngaos naon aya doa eta teh malam nisfu saban teh malam dibukakeun panto rahmat panto magfirah panto tobat ku Allah Subhanahu wa taala kaping 15 nya kaping 15 sasi wengi malam nate kedah naon cenah seueurkeun ngaos salat seueurkeun ngaos zikir ngaos tasbih maca sholawat we tepikeun ka jam 1 hari subuh kaberangan atuh lain gede kade Bu teras ayeuna terutami maca kumaha cenah abdi mah bade saum we cenah anjingna ieu anu tacan ngodoan
kumaha cenah kenging cenah ngodoan tos nisfu Sa'ban nya kenging ari ngodoan udah wajib. Ulah nya kenging ngodoan mah ngan goreng gawe meunang keneh. Enjing bade puasa misalna tamunga teu meunang eta mah disebutna teh yaumusa. Batur mah geus parua manehna mah di urang mah encan batur mah reungeus misalna tah eta mah teu meunang tah. Pisukaneun ka puasa teu meunang tah. Sabab eta mah poenan mangmang gitu nya. Bisa jadi engkena tadi kodoan bisa jadi disebut poe mangmang can aya pengumuman anu resmi ti pamarentah. Salajengna atuh diusahakeun supaya nyeurkeun ngaos sholawat doa anu kawarid nyaeta ngaos yasin 3 jalan tos maghrib 3 jalan nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala di nu sajalana nyaeta ngaos ngaos doa atau ngadoa nyuhunkeun dipaoskeun yuswa sarta dibarokahkeun rezeki teras atuh anu katiluna nyuhunkeun ditetepkeun iman sareng Islam dipasihan katenangan ku kaimanan sareng Islam. Salajengna wede kanu tadi pahingan tetenang wae sing horeng jauh keneh jeung Gusti Allah. Intina lamun urang hayang tenang, hayang beunghar hate teh nya coba caket ka Gusti Allah. Kunaon caketna ka Gusti Allah? Dikir ngalangkungan ngaos sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hadan Allah wa yakum ajmain sakitu anu kahaturkeun mudah-mudahan tami-tami hidayah sareng taufik oge anu leresna tangtosna oge ti Allah subhanahu wa lepatna eta tina kabodohan sing kuring mudah-mudahan aya panghampura Allah Subhanahu wa taala. Dina maleman nisfu Sa'ban ibu panginten eta aya anu disebatkeun saatosna salat Isya nya aya sateuacan witir aya anu disebatkeun salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih dilakukan dipidamel dina petingan-petingan bulan Ramadan tiasa mangangan eta ngan asa piraku ari sataun sakali mah henteu kitu nya. Karena mah sawal hapit rayagung ge salat tasbih dilakukan. Da teu aya kumaha cenah kieu usolli sunatan nisfu Sa'ban teu aya. Aya oge salat sunat tasbih, salat sunat qobliyah. Nu intina mah nyeueurkeun kasaean hoyong di kenging panghampura Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kahaturkeun mudah-mudahan sakali deui dilungsurkeun kaberkahan ka urang sadaya sarta didugikeun ka sasi Ramadan anu mulia. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana wa Sya'bana wa ballina Ramadana. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.